Wow. Iping ngacapruk balik di poe minggu ceria ye. Weh. Bodak tomponya poe minggu mah walaupun poe libur tapi mun bisa mah libur ye libur anu berfaedahnya, pakai olahraga, pakai kegiatan anu lebih bermanfaat. Tompo eta tadi lah minimal lelempangan poe minggu mah. Entong rebahan teuing geus lelempangan rebahan pek we kumaha maneh. Ciga nu video adek di reaction ku urang poe ieu aya naon tentang olahraga jelas namanya. Urang play video mimiti. Ces ah. Tinyu ye anjir. Thai boxingnya itu halus ieu cara tingali. Sah. Ieu mah ciga koreonya lain ciga naon tinyunya. Koreo secara kumanya anjing bingung aing ngomong bieu teh ngomong naon anjing. Pono koreo teu tingali teu anjing lucu anjing teh euy. Kala ye ke di gym enak gym tempat gym di Bandung parinu wae euy. Selain ti padelnya gym oge parinu di Bandung ye naon ye. Ieu geus musik dono pasti pilucun ca aing ge anjing. Mang tempo heula euy eta teh naon nu ditariknya. Buah nu tarik lain besi tinggal mentak nya kalikeun ngajengkang tuh. Karunya kita pegat atau kumanya bisa pegat kia berarti ya mah gym abal-abal lah gym alus mah alat nage pasti propernya kan karena tuh daya cangkramna kudu alus besi jeung talina kudu kuat tingali karunya pada ke di video tuh karunya tapi bener sih ayeuna tempat gym parinu gede di ayeuna mah urang mah nyebutkeun ngarannya dan teu di endorse aing ku tempat gym eta nya kan parinu lah halus lah masyarakat ayeuna semakin aware-nya ke awakna sorangan semakin peduli karena kesehatan itu dan olahraga itu investasi anjing ngerinya urang heueuh bari jeung urang kita olahraga tong dicontoh urang mah ngamotivasi mararaneh we anjing ngarah hudang poe minggu teh dipake nu bermanfaat olahraga lah an kagak sibuk ka saparua ka Tegaleganya olahraga kuliner anjing ka Tegalega mah dah batang kadareun anjing aslina anjing yo anjing poli yo tah ieu poli di mana naon anjing poli tapi basket kumaha ieu teh kieu da emang heueuh nya ayeuna mah lapang basket lapang poli lapang nepak teh sok dijikeun bareda garisna hungkul. Tapi aing teu ngarti teh kumaha poli atau basket itu jelema teh. Janjianna ieu kumaha ieu teh main naon cenah. Tuh. Anjing asup di mun asup mah pasti eta eranya. Hanas geus heureuy catu teu asup. Keur usum lah aya mah semua olahraga jadi rame euy. Salah satuna gara-gara si Pindes euy. Jadi rame naon poli jadi rame deui nya. Di lembur ta poli mah olahraga di lembur euy. Di lemur orang Calengka gitu rame anjing poli mah. Ieu naonnya si bapak ye kiper terbaik dunia asal Perindapan tahan tawa. Siap cik urang tahan tawana paling naon ye. Kipernya euy. Ieu keur duit penalti cenah. Wah anjir. Ieu aya bahasa kieu nya maneh lamun teu bisa nahan ku leungeun atau ku sukunya ku beungeut. Tah si bapak ye nahanna ku beungeut tinggal si bapak ye. Kuat tapi euy Pak. Salut aing tingali tuh. Fokus ya si bapak ye fokus tuh tinggalinya. Wah anjing nu penting mah teu asup pepat tingali jempol padahal lieur anjing eta teh euy. Mengapa tetap tenang sangat penting saat tenggelam. Seorang pelatih renang menguji muridnya dengan mendorongnya ke dalam air. Wah anjing ieu jeruk ieu euy. Murid itu panik dan berusaha naik dengan tergesa-gesa, membuat tubuhnya justru tah salah ieu teh euy. Lamun maraneh mung ti lelepnya lain kieu carana ye. Tempokeun lah ye video ieu tuh. Air adalah mengontrol pergerakan dan kudu tenang, relax, tenang nya. Mun maneh ti lelep ya tenang nepikeun ka ngambang eta bating semawot. Ya eta teh cenah mun renang mah gaya siomay cenah. Bisa ngambang eta dina cai eta teh sebutna gaya siomay anjing. Kitulah nya. Berarti eta teh geus maot. Relax we tong panik lamun panik justru makin ti lelep anjing. Heuh urang teh bisa renang anjing mendak rek ngabejaan kumaha da aing teh bisa renang anjing. Begitulah ti urang mah lalajoy video ieu nu bener mah tah aya keteranganna nu video ieu tah. Tah, ieu lobanya alat kita nu gratis anjing di taman-taman ini panggieunkeun tah anjing ku pemerintah teh.
Sah anjing salah Pak. Kiri kanan teh kudu entong bareng si bapak ieu mah kiri kanan nih barengkeun tuh. Tingali anjing karunya euy. Coba ning ieu alat teh anyar meuli cenah. Tingali set hiji. Tuh. Eureun tadi aya respon tangan kirina eureun tuh jadi we. Anjing kudu dicontohan ieu mah euy anjing. Oke lah, orang meuli lah alat gitunya. Meuli tawa orang syuting anjing di taman mana sih teh? Non anjing teh lah nu taman nu di deket ka ieu anjing taman Persib pokona mah dinya pode aing ngomong naon. Tah anjing ieu keur sakolanya. Urang pernah ngabahasnya ieu fungsina naon gitu olahraga ieu teh euy. Ieu teh da senam sebenarnya senam lantai nya olahraga senam lantai. Tapi keur SD gitu ieu mah euy. Nah bet kieu gitu aya olahraga kieu anjing geus we nu babari cai ngeulumpatan anjing. Heuh dipapake tuh ieu mah. Teuh anjing jabaning ti dagorna teh kanu lantai eta mah anjing lain kanu kasurnya. Jeung saeuy ieu teh mun keur SD keur sakola lain keur SD. Kasur-kasur kieu teh ngebulna luar biasa sia. Nya bener teu? Nya kebul nya bau kadang bau hangsir euy da kaumpuan kucing sigana mah anjing. Teuing aing olahraga kieu baheula fungsina keur naon anjing da ngadon jadi heureuyan euy seseruan euy. Lain hampura ieu mah kagugu olahraga nu baheula ieu mah nya. Karena mungkin pengetahuanna masih minim baheula mau internet mungkin nya hampura ieu ka Bapak Guru. Baheula mah emang beda lah jeung zaman ayeuna cara pengajaranna teh. Cenah mah kan aya sakolana pugu diajar dasarna teh. Ayeuna mah urang teu nempo ya olahraga kieu di SD. Cok tanya budak maraneh anu ayeuna aya teh olahraga kieu anjing da asa eueuh sia ayeuna mah euy. Ayeuna mah lebih ka futsal, nepak sia olahraga teh euy. Ye di sakola deui nya. Tah ieu guruna nyontohan set. Tuh salah kan cek aing ge guruna eta nyontohan teh. Wah, anjing kita lompat jauh naon euy. Musik tuh bingung dah tadi asa nama salah cek urang si bapana kita salah anjing nyontohana ya wewe ya tuh kan liar udahlah anjing bosen cah tuh pusing cek bapak teh contohana naon anjing hasil ada budak pala euy kumaha deui ieu olahraga naon nya euy senam kitu nya anjing teu ngarti aing ini tapi asa eueuh sih urang teu nempo urang mun nganterkeun budak sakolanya di SD tapi teuing katanya pas gantekeun urang sakola keur teu olahraga kieu meureun ieu mah tapi ayeuna mah dibawa ka lapang main bar rata-rata teh main bal larian yang namanya badminton ieu basket ayeuna mah euy ieu naon tuh budak sakola deui ieu gerakan alus ieu olahraga syar'i soalna langsung atahiyat terakhir ieu euy geus hayang buru-buru ngeusan nih sinya hayang buru-buru salam kan mun geus salam biasana baliknya salam misalnya balik ya atahiyat akhir tinggal ya kita lompat harimau nya set tuh anjing alis si teteh ya dek teteh deknya anjing nyebutnya bingung aing ieu urang hayang sarua nurunkeun beuteungnya ngarah beuteung urang ieu anjing bucitreuk urang cek si bapak ieu kunaon ieu anjing aing tembokeun urang mun sieu berhasil ku urang rek diturutan bener anjing ieu berhasil urang kieu pisan tah poe minggu urang kieu pisannya niatna bener dek olahraga hudang subuh salat subuh siap-siap make sepatu anjing ngadon ka pasar dititah ku pamajikan teu tulus atuh olahraga teh mun teh nya kieu urang geus prepare ieu anjing mending disimut deui tiris anjing Bandung keur tiris-tirisna isuk-isuk teh mentak kitulah urang mah kamaraneh we ieu mah tong ciga urang anjing mun keur olahraga mun dek niatan pas initkeun tong ngararese anjing wah sakitu kagodana teh hayang sare deui euy ieu nepak ieu anjing itu we nu dicemesan dewa cigana tuh cicing we anjing ting coach eta teh edan tinggal itu serunya euy tapi saeuy jadi identik teh pingpong teh olahraga kolot euy da budak ayeuna mah jararang seuy urang mun ningali teh lolobana aki anjing nu marahin teh seuy pingpong mah euy nya jadi olahraga aki anjing mungkin nya disebut teu capek da leutiknya lapangna tuh jarang saya budak leutik ayeuna budak ngora lah main pingpong ngomong ayeuna mah anjing saya padel main padel we anjing
cakan mahal ge di Aruda gue main padel beda jeung pingpong nah murah pingpong mah tuh bisa padel mah emang ku eta cenah ku popotoana gerak tipuna ngeri anjing si bapak ieu cigana keur ngorana ieu pemain pro si bapak hayang orang main pingpong deui bodak lah nu aya gitu nu boga meja pingpong hayulah der urang pingpong jeung urang bet nama urang aya keneh ini bet sakola tapi anjing kage bunci no jutsu anjing cik kumaha ieu kiper je wah anjing soalnya soccer naon itu set ieu mah pan football sigana cik kumaha tembak eta teu sah sabenerna mah kieu anjing mun dek najong penalti mah tong aya eureun mun geus lumpat kudu diteungarkeun ieu mah biasa stop heula eta teu sah anjing tapi da teu asup eta kana saya jurus tinggal geranya aya eureun heula anjing wah anjing bahasa Thailandnya tuh tinggal set ngeri anjing geranya aya eureun heula yeuh teu meunang eta teh maraneh mun dek najong penalti tah eureun tah eta eureunna teu bisa teh teu sah bajeng teu asup butut ya kudu lalajo official Persibaya tutorial penalti ti Cak Bruno nya pokona maraneh mun dek hayang najong penalti alus tonton we official Persibaya tah di tutorial penalti ala Cak Bruno anjing anjing kombinasi efisien ieu keur nepak tah maya ya anjing mainna ieu mah random ieu juga keur ulin ya tang-tangan capek anjing kieu mah nya capek tapi olahraga kieu mah ieu teh tadi anjing melapangna hiji mun main nungguan lila geus tiluan langsung main cenah anjing ya nu garnut deui ya sarana ti urang ieu mah mun awak budak mun awak maraneh sagede kieu entong olahraga anu aya luncat-luncatan karena lutut maneh bisi teu kuat gitu urang mah saran we ieu mah ca aing kan anjing lutut teu kuat anjing lantai anjing nu teu kuatnya anjing komo di lantai 2 cik urang ge kitulah anjing pokona mah ya maraneh sesuai lah olahraga teh ejeung awak konsultasikan anjing mun teu bisa konsultasi telah lajo anjing video-video ciga kieu ciga urang kan nih video ieu teh rada edukasina lain dengan saukur cacalawakan kacapluk teu puguh urang teh edukasina lah anjing nya ye curang di wejaan tadi lututnya ieu bisa we kuat ngan lantai teu kuat ngagebros panca aing ge anjing teu balik anjing karunya euy karunya pamajikanna ieu tuh anjing ieu mah cederana pasti ripuh ieu mah parah ieu cedera ieu tapi entong lah suganya anjir bisa kieu nya baheula mah mun di Bandung ieu aya di ieu alah di Romano teh naon kode jangan sih bae teh anjing tempat LE nya tempat main dia main sepatu roda si Olga sepatu roda gara-gara film tapan anjing rame teh bisa kieu nya euy salut ieu ya aing ieu bisa anteh anjing gayana mah akrobat eta mah asupna non olahraga akrobatnya eta mah barudak kitu we anjing poe Minggu mah cek urang ge pokona tong dipake ke non rebahan hungkul pake olahraga naon nu maneh bisa lah anjing dek ngumbah motor ge eta bisa disebut olahraga nya anjing bener olahraga anjing geus ngumbah motor mah lompatan tah ngurilingan motor eta disebut olahraga bisa anjing nya pokona mah poe Minggu teh pakailah kegiatan positif yang mengeluarkan keringat karena keringat gawe jeung keringat olahraga eta beda nya bodak pokona mah inget ti urang anjing seberapa kali ngomong kitunya baelah ngacapluk ya mah rada ngeblank aing sebenarnya mah ye karena kurang olahraga urang eta ngeblank teh kitu we pangidi jeung Ipin ngacapluk di minggu hareup ciao cus